Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui urang sadaya dina pangajaran bahasa Sunda di kelas 7. Pangajaran anu salajengna urang bakal medar ngeunaan undak usuk bahasa. Dina pangajaran bahasa Sunda aya nu dimaksud tata krama. Nyaeta undak usuk bahasa. Dina undak usuk bahasa, urang bakal mikawanoh ragam bahasa loma, bahasa lemes keur sorangan, sarta bahasa lemes keur kabatur. Leuwih jentre, urang tinggal tabel dina slide salajengna. Dina tabel ieu aya contoh undak usuk bahasa Sunda. Aya bahasa lemes keur kasorangan, aya bahasa lemes keur kabatur, aya oge bahasa loma. Contoh nomor 1, bahasa lomana indit, keur kasorangan mios, kanggo kabatur angkat. Contoh anu kadua, bahasa lomana balik, bahasa lemes keur kasorangan wangsul, bahasa lemes keur kabatur mulih, jeung saterusna. Contoh anu sanesna, abdi nembe wangsul ti sakola. Nu kadua, pun bapa nembe mulih ti kantor. Upama dilarapkeun dina kalimat, urang tinggal contoh di handap. Nomor 1, bapak kuring tadi isuk enjing ka kantor. Lemesna, pun bapak tadi enjing angkat ka kantor. Nu kadua, ayeuna lanceuk kuring kuliah di UPI Bandung. Lemesna, ayeuna pun lanceuk kuliah di UPI Bandung. Nu katilu, basa indung kuring datang, kuring keur sare. Lemesna, waktos pun biang sumping, abdi nuju kulem. Nomor kaopat, adik kuring teu bisa sakola lantaran gering. Lemesna, pun adi teu tiasa sakola kumargi teu damang. Salajengna urang diajar ngeunaan kecap pun jeung tuang. Ngalarapkeun kecap pun jeung tuang. Kecap pun ngandung harti anu kuring. Upama urang ngagunakeun ragam bahasa formal. Kecap pun oge gunana pikeun ngalemeskeun istilah dina ragam bahasa hormat. Anu kadua, kecap tuang. Kecap tuang ngandung harti anu anjeun. Kabalikan tina kecap pun. Ayeuna urang tinggal tabel di handap. Tabel kecap pun jeung tuang. Nu kahiji, bahasa lomana indung, keur sorangan pun biang, keur kabatur tuang ibu. Anu kadua, bahasa lomana bapa, keur sorangan pun bapa, keur kabatur tuang rama. Anu katilu, bahasa lomana lanceuk, keur sorangan pun lanceuk, keur kabatur tuang raka. Anu kaopat, bahasa lomana adi, keur sorangan pun adi, keur kabatur tuang rayi. Upama dilarapkeun dina kalimah, urang tinggal contoh di handap. Nu kahiji, pun bapa teu acan mulih di kantor. Pun bapa hartina bapa kuring. Contoh kadua, ayeuna pun adi tos kelas 5 SD. Pun adi hartina adi kuring. Contoh anu katilu, kamari abdi tepang sareng tuang rayi. Tuang rayi hartina
adi anjeun. Anu kaopat, dupi tuang rama aya di bumi. Tuang rama hartina bapa anjeun. Mung sakitu pedaran ngeunaan tata krama undak usuk basa Sunda. Mugi-mugi ku ayana pedaran ieu urang tiasa ngalarapkeun tata krama undak usuk bahasa dina paguneman urang sadi dinten. Saninten buah saninten dibantun kaparapatan. Hapunten abdi hapunten bilih seueur kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.